Aduh tepang udah kanca sarang dongeng Sunda nu masih nyanak jejer carios si rantang atuh urang carioskeun hanca nu kasimpen kamari nu diteuneun di dalam sieum ditunda di hanjuang siang paranti nyanak sareng ninggalkeun prung kacaturkeun si buncir dulu mampah jeung si togog pikeun hayang papangih jeung menjadi bapak tujuan utamana keur neang kitab nu aya di Gunung Munung. Aduh, Kek, Mang Ogog, Bang teh geus jauh ya lempang ya, kumanya. Salah terapan oke ya. Tuh aya di ditu di kan aya rumor tuh. Cek si buncir bari nyabak beuteungna nu ngarebek ngenta eusi. Atuh urang wayu kerekat itu gerak. Sugan we atuh da loba dahareun di warung. Bari sakalian teu tanya kemana hari jalan ka Gunung Munung. Nya tah. Ayo ini. Terus lempang deui ngaganeuang nuju ka hiji lemur nu kaciri ti kaangangan aya haseup anu ngelun biasana sok aya lemur. Tapi pas anjog ka eta lemur ngadadak kaget sabab di lemur eta teh keur ngayakeun saembara sing saha jelema anu bisa ngelehkeun jago saembarana mun kolot diaku kolot diaku bapa lamun ngorakeun tur pamuda atawa bujangan bakal dikawinkeun ka budakna. Aduh, kebenaran ya. Aduh, aya ramean ya. Resep benernya. Gimana di karakter arung. Nya cikana urang bari sakalian we bari ngopi bari ningalikeun naon nu bakal terjadi ye. Ayo Tuluy gek dari yuk dina bangku nu geus disadiakeun ku tukang dagang. Ada gorengan bala-bala jeung leupeut daganganana teh. Bari ting camoel ngaropi bangun nikmat jeung lapar kacida si buncir jeung si togog. Atuh ka para kaum dangu anu aya sami-sami hadir di ieu bale pasewakan simkuring sebagai penata acara tina acara sing saha nu bisa ngelehkeun jago nu dijagokeun ku ieu kasepuhan bakal diberi hadiah mun ngora keneh tur bujangan bakal dijadikeun calon minantuna tawa bakal dijadikeun minantuna. Lamun kolot beureunan bakal jadi bapakna atau bapak kolot keur panyalungan. Atuh lamun masih kene budak heuda piraku ari budak mah nya. Aduh mah budak mah karunya atuh. Nya atuh. Aduh. Nya atuh. Ngomong budak mah kacacida pisan teuing mah nya saemara. Reang para manuk nu geus ting arucap anu lalaju eak-eakan jeung surak patemaalan. Waktosna kanca tos teu kapan paralun ampun kasuhun uning galik nu dipamri hapunten anu ditedak permios.